sambung pagulingan ya sepi pepetetan samya murad samya murad baling bing lan jeruk manis Banglus lampahipun nyatana ieu di pakampungan Tumaritis. Semar Badranaya nyaur astra jingga margi udawala parantos 5 dinten teu aya ti ieu kampung Tumaritis. Sapamedalepun Semar Badranaya yang bulan tamana akang siling ka dieu ki cucu amuing ya. Nah, ari ka anak jauh ku jauhna aya ku ayana ari aya piomongeun ari eueuh inget wae amuing meureun eta teh boga anak nepi ka kitu teh mere beja ka ua ucu ngingetan meureun ua teh kudu eling ka inung jeung ka bapa sasat inung anu nganung bapa nu ngayuga inung ngakandung 8 bulan melendung tapi inung teu punung da geus takdir tinu agung dina ngabijiekeun ua meureun baheula moal teu haharakengan bari humarurung ayeuna geuning karasa ku ua nyaahna ka anak teh ujang amuing anu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna anu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna berat ka anak teh geuning cu dosa we anu kaalaman ku ua amuing hadir kitu kakang Slingjang lain euy kolot ngalamun memilu dewek ngalamun eta we dewek sakalieun dahar oge da inget ka bapa ditambah deui aduh ampun Wilujeng Tepang salalageun saudara aya pangesto aya pangesto nuhun ya akan kumaha dama seperti kemarin ya terima kasih Justu istu beliau. Ya. Pangabaso, pangabapis ko yung pangasya. Ditariman ko bapat. Mana si Greng? Yung lahan suling. Gimana? Oo. Oh, syukur jak. Inung siya. Akong kapas sa mansorok. Panmari ko jak. Oh, syukur jak.
Maria winang nu wayang ngagung ngekelir miraga sukma wayang ngagung ngekelir miraga sukma ya miraga sukma Semar kuncung dan narulu aduh aya anak ya amoy anak ing anak Bapak Astra jingayap ka dieu ka karep diukna cu Bapak aya hal-hal anu bakal dibadamikeun ngeunaan dulur silaing anu eueuh sidawala geus 5 poe jeung sugan menang beja silaing nah di mana ayana eta dulur silaing dina waktu ayeuna Astra Jingga nah sia kalaseri lain cing paeureunnan atuh ngomong maka jeung ditabuhan dan nyampekeun batur teh. Heuda kudu dibayar teh. Waktuna saeutik, duitnya saeutik, panayagan anger kudu gede. anu singkat make jeung aduh aya anak. Usik bari panggih jeung tukang baso. Aduh aya anak 3 mangkok tara mayar teh. Oh, ngajur. Aduh aya ampun. Nepung janap. Aduh ampun. Oh, panggih jeung Mang Ade ti Jono. Aduh aya anak 3 bos teh. Panggih jeung urang Ciborerang. Oh, Dedi eta teh ya. Dedi kokotak aya komara. Aduh ampun aing. Aduh aya anak. Manuk dicokot. Garong we kitu-kitu teuing. Aduh. Teu kaop make loji caleneun. Bangsat. Boga parabot imah, boga saudang aduh aya anak terus. Oh. Da dewek mah teu mampu nyebut ada aduh aya anak ka batur. Kamari ge di jalan papangih aing jeung nu gelo, aduh aya anak diberi. Demi Allah aing mah. Heeh. Panggih jeung Asep Sofani. Aduh, ampun aing mah. Oh, aduh aya anak. Jo soke inuman. Oh. Alah atuh panayagan jeung mararabok kabeh. Padaraneun asa Sofani mah hirupna teh. Aduh, lamun panggih aing digebrolun. Aduh, ampun. Wartoskeun kitu ka jeung Rayi di Gunung Sembung. Kumaha dewek we. Naon ieu teh babehku teh purwanga haturanan linggih Ananda. Ih, kieu ja. Sabenerna mah eueuh dunya kinasihan kanya kanu jadi anak. Henteu dipisah di wilah-wilah deuleu ja. Ku ayana dulur silaing sidawala teu nyapekeun batur deui. Ya tanah nu geus ngajak 5 poe eueuh ti lemur. Ieu deui dewek teh sugan datang jeung can aya bejana aja. Alah, jeung goreng patur mentong ceurik da beuki goreng dodonges wa. Aku ieu deuleu jang. Cing sugan silaing menang mejana ka mana eta teh initna dulur silaing dina waktu ayeuna. Teangan ku silaing jang. Hari wartos mah tinu menang dipercaya cenah sidawala teh ayeuna teh koslet. Koslet kumaha? Jadi kabita ku barang jiga. Naon? Jadi sidawala teh hayang menang dana. Dana naon? Ting dana Sopani. ting Rama Prabu Bapak Dana Setia. Ayeuna teh sidawala teh hayang dana. Aduh ampun.
dana teh naon dana Pak nomor lanjutna gitu anak gitu sih eta dana anak dana naon dana teh lamun urang masang tina 10 perak jadi genep rakus berengbeng 600.000 gitu sia kunyuk 600 perak ai kitu da ieu teh sidawala teh cenah keur napaan eta nomor jeung hayang menang morkas naon morkas teh morkas eta mah lain nomor tapi abjad hayang beunghar ngadadak model kamari we abdi kapok abdi mah kapok sidawala mah deuyun nah kumaha aya abdi mah kapok saja kamari masang STNK biji STUJ masang ewon biji emen aduh masang DHIC biji DHM kamu kemari mah masang DHIC biji DHI jot aduh juga teh udah mau gana gitu aduh ampun sore we nyai euy tak kitu Pak ayeuna teh nginjuman Pak ka saha ka abdi nagihna mah saha teh sidawala uluh nginjem naon nginjem naon nginjem BPKB sedangkan itu BPKB itu tukang ojek tulis BPKB BPKB teh naon BPKB B badan P na forecast bener teh teh meureun ari kana karung BPKB B na belek nah kamana karepe mata kudu dek sakola ge pan ente nu teu nyakolakeun kunyuk sia kakolot nyebut ente sorry be borora hayang seuri iji teh nu aya marukana seuri uleunya ya kitu Pak jadi sidawala teh ayeuna teh keur tapa cenah dina tangka kai di belah kidul teh geuning nu deukeut guha heeh da abdi teh ludeung teh kanya teh demi Allah eta sia teh sumpah teh demi Allah eta teh deuleu bisi teh apa sumpah jalma muslim nya teh nu agama Islam anu diajen pisan deuleu eta teh sumpah teh di amr kitu sia lain di amr meureun di abur heeh oh nanti menang abdi sumpah demi Allah his nah ari abdi kudu demi setan gitu embung teuing aya abdi kitu hae kitu kumaha dalu kual ieu sidawala teh cenah ieu mah da kamari teh beja mah ti tetangga cenah ka pasar meuli naon meuli sasajen di antarana rupi-rupi balanya upi jadi eje na sasajen teh hiji-hiji na sasajen cenah meser ampe naon ampe teh rampe meureun ta eta kemang elos kemang odas ugan kalapa ijot anan diulutan duwegan kalapa ading terus dielah duwegan kalapa gading terus dibelah nah sia ngomong teh terus ngange nod ayam dituna dina luhur ni ni nurek dibayar teh ning embungeun nah make mungeun udah cikuni aduh ampun ni tukang rebab harita nya heup di dieu oh subuh balik nabuh heup di dieu cek keuangan teh ieu mang ni duit keun engke meureunan geus namru dina calana untung subuh jelema teh papanggih heeh aduh eta mah di jalan panggih jeung anjing marukana rek maraban genep anjing nuturkeun aduh ampun datang teh ka imana ka pamajikan tok buka panto nyi
barang dibuka teh gajeng ke kamar mandi kunaon Kang jempe tong cecok haling tong dihalangan aing di depan tong haling juga naik naonnya haling teh Yusuf jalana aduh ampun aduh cing sateh kumaha cenah sidawala teh tah upi meser sasajeuna teh para wanten eta cenah mah nitah tetangga nyeun sasajeuna ge kupat leupeut nang tanggelut kupat leupeut tang angin kitu sakuyuk tah eta kupat leupeut nang tang hujan tuluy kupat leupeut tang angin bubur belum bubur odas tuluy bubur usut bubur usutan aduh ampun bubur usutan aduh ampun ada bubur oyengan aduh ingat kajai bubur oyengan teh can ngajuru wae sia teh lanjutan anak kene udah manyun naon nya menyan menyan 7 ilo tuluy minyak eungit maemen 5 ember kitu sia kunyuk air mata doyot nah airnya air mata dawot eta syuul nah nepi ka dimanja kitu sia ngomong ge eas odas eas ulum tai anuk nah apa kajeng tai manuk apa ti peuting mah teu meunang nyebut apu karena apu demi ayo emon aing mah di kampung lamun geus peuting eta apu teh teu meunang disebut apu kudu ti manuk lamun geus peuting lamun geus subuh oh bener ada subuh mati muning ini sugesuk lain tidak gaji begitu kan oh kan wae tidak gaji dia nanti silain aduh ampun dah gitu Pak jadi ayeuna teh sidawala teh kosret pikiranna tiga repek ayeuna dina tangga kai aya beja aya emah disemah ayeuna teh dek tak kituna abdi nyungkeun widi ti bapar kiteangan si monyong ku abdi di kiteangan kitu ngaran-ngaran jeung dulur jak kudu aya kanyaah jeung dulur mah jauh si tepungan anggang si teang gering si ubaran pae si lasanan salah si berekeun poekeun si cangan lamun poho seling bejaan nya lamun truk bitu tah entong kemana wae sia karep ngomong teh ngawur kitu nya da kitu kewajiban jeung dulur mah Pak sanggup sih nya angup nampi pancen kana tinimbalan Rama Prabu Semar di payana karta dineja nya tah kitu sanggup nya rampung daul tutas pangandika permios Ananda kepada Ramanda amitanlah dari hadapanmu Ananda Bapanda jadi ibunda aduh ampun itu sekolah teh kieu balelo heeh bade permios sia tuh Pak bisa dina waktu ieu bade milarian pun adik si monyong pek didoakeun sing salamet kade lamun sidawala dina waktu eta nafsu si lain kudu ngelehan maneh bisi ngajadikeun hal-hal teu dipikarep da teh si lain ayeuna gelut di leuweung padanca-denca jeung baraya cenah meureun anak saha eta teh anak Semar dek dikamanakeun beungeut dewek naprok teh uruninya heuh pira kudu pindah kana bujur beungeut nya pantes bapak mah beungeut gede salah jeung bujur cucungi sia hayu sieun bade permios sia teh sieun pek kade sing hati-hati di jalajang Woi dek milu sing ayo Kang ieu permios sia tuh pek jang teangan ku sing Hey!
selamat. Jauh raja turun jantung, jadi kesasikat baik. Taya baca taya untung, jadi baraya baik. Kaci hawar kaci kaci hawar kaci manya biar sahur mangin abdi melangkah dagang
kaburangan Oya meja saking prawing wang tinalangan ya ampe ya gading irine sekar linewi sekar jebat kastore Banglus lampahipun yastra jingannya tanah putra Semar Badranaya milarian dawala anu dina waktos ieu dawala nuju rapsidakap sinepot tunggal mateni babahanan Saturdria Satur araning opat Dria araning angen-angen nyatana menekung dina hanapun tangka kainu gede menta-menta kanu ngagegeh anu aya dina ieu tangkal kai itu kaayaanana ras kasangsaraanana wireh dawala prihatin nganukur sangsara rejeng sangsara dina waktu ayeuna sasat menang beja yen mun seug diparengkeun menang nomor anu jetu yakin dawala bakal menang duit anu gede kitu numutkeun beja teu menang dipercaya nuju menekung nyatana ieu dawala dina kana pentang kakai anu gede nyata sumping yastra jinga anu milarian dawala kai alas tinggal cara ya jigana si monyong tadi dieu urangnya aduh ampun nya kapi dangdungna euy adi aing tega kudu gemrong-rengitna geus 5 poe eueuh na mah tilmur ceuceu euy haling-haling dewe kerek ngintip astagfirullahaladzim itu si monyong nepi ka melekun gitu waduh itu menyan anjir parawantena ieu aduh Gusti nah ari tapana di belah ditu ai sasajen belah dieu aduh lamun aya ateng di Majalaya mah teh jadi leg-leg ge sasajen aduh mauling kabukina kana rujak kalapa teh komo kana kalapa kolot mah kana kolot kalapa aduh yeuh rujak cau kapas aduh hanya kawe geus rarasyeum ieu Hasyim geus wae ngapuguh lapar jeung leg-leg we ngarahmatkeun ieu ka karesana pun lanceuk nu aya di jono nya Bapak Hade nyangakeun rujak cai kapas aduh ampun kalanep aduh isi monyong nepi ka kieu sasajen disadiakeun syarat
orang hitung ke euy 100 200 terus 4.000 jeung 500 jadi 67 57 tambah 14 400 salawe 40 mun aya kana 70.000 anak heuh padahal lamun dipake modal yeun 70.000 nya euy mimitina mah dagang rokok we leukitikan heulaanan kahayang ceuk ngaing keun hayang nyaho mumpung teu nyahoan si monyong aing nek lalanyepan larancepan lalanyepan keun bae teu sup jelema mah sok salah meuni dek larancepan aing leumpang ieu karakai sing ieu regang sing ngaresek aing da kudu make kakawen segala rupa ge nya marek waya wong wis anu marek kaya wong wis anu lagi ada ningalaga pacamat ayeuna mah geuning ngandung panlektur ngadaman naon abang purianeunana aing digongan oge ku gong pencah aduh ampun aduh alah ingat ka dalang asep teruna gitu oh baheula waktu katinggalun goongna aya gong pencah kapake gong pencah heeh eta Sorabi mah pan biasana sok cek tunggung gitu nya ieu mah cek dung awaw asep teruna ingat boga dulur teh ampun ayeuna nya aduh ampun jeung jempe euy ka si bisa kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae cu ka aing oh cicing cicing mumpung eta duh ieu menyan seungit menyan mah euy madat ieu mumpung khusyuk dewek rek api-api jadi eyangnya tapi siling ulah cekcok dedeh teuing cek aing ge betong cekcok kenapa poyong padan kitu atuh aduh jeung hayang taeun ya gitu aduh sieun ngeburu shoot ditahan euy jiga tukang rebab lain ai keueung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot hah kekancileun aduh lamun si laing babaloneun cewon bajana hidup bedea cenah nya ading incu babe cek aing ke jempe cewon teh nyahoeun baru kana nunungan aing lain orang keur dia bre jempe atuh aduh jempe juga ieu ewon jempe aing goda geus aduh ampun injuk dedeh teuing injuk eyang anu keur melekun dina lebah dieu ieu eyang datang ka dieu nyaeta heulaan dek narima kana naon rupa hal panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget duh ena mah gong gede euy
IQ-na bodoh pisan. Aduh ampun. Kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang. Sok geura nyaring heula jalu. Ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupaha kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang. Bilah kaget jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kapreluan naon maneh sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas aya naon jang. Tidak sebelum aduh ampun Gusti. Eyang semaheun abdi dama-damangan abdi. Nepi ka kitu teh si moyo. Lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh we. Keun antep. Abdi sajada deuheus ka salira pangresa eyang. Saleresna abdi teh kengeng kapeurih eyang. Kapeurih naon maneh teh rahit ku hinis. Cepet atuh bagus. Cing geura wakca geura balaka nahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh. Sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu ayana di lembur. Meureun kana lain aing murid. Ngembet ka aing. Aduh. Heeh, peurih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang. Dupi ieu teh eyang naon? Ieu teh eyang. Lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang. Heukeun bae jumeneng we kitu nya. Kene ka pribadi oge. Eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala anu sok disebut-sebut mah Jamrong. Oh, heueuh baheula tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai. Terus digenti ku Iin kadienakeun mah ku Ewon. Jempewon. Tak kituna ayeuna eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya. Saha teh? Heuh eyang teh. Kitu eyang. Heuh da baraya maneh teh. Na aya patula pataliti mana? Kieu yang. Ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki. Nya, tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sarua aki. Jadi pencakakina mah tina aki jadi eyang maneh teh aki, eyang oge aki. Jadi dulur Pak aki-aki sarua. Jadi dulur maneh jeung eyang teh. Kitu. Sok hayang naon maneh teh jang? Kieu salaresna mah ki. Abdi teh hoyong dina zaman ayeuna we. Heueuh naon jang? Zaman nomer atawa abjad abdi teh hayang meunang nomer anu jetu. Kumaha kinten-kintenna aki ka masihan ka abdi kitu sabaraha pikaluareunana engke malam Senin. Juduh tinjang. Juduh. Gira nyawang kana bentang jang. Tempo bentang anu baranang di langit. Bentang mah lain panon poe. Ayo jumpa itu. Panon poe mah lain bus. Bus oge lain lisung. Aduh ampun. Itu bulan mah tara hileudun. Duh. Nu hileudun mah subabadotan. Da jadi ku hal ieu jang. Nah ieu teh eyang teh gede banyol. Nah ieu teh eyang naon kitu. Jadi eyang teh kieu cu baheula teh eyang teh tukang ngabodor anu sok disebut mot teh pan eyang. Jempe geuring. Ya, tak gitu ya. Jadi
jadi eyang teh datang ka dieu teh rek mere pangarepan maneh naon sok hayang nomor nu jetu nya sabaraha kira-kirana kaluarna kekelanan malam naon jang kaluarna teh heulaanan abdi mah nyungkeun abjad we anu 4 angka 4 abjad tong seueur-seueur teuing malam naon teh jang bijilna teh ai malamna mah malam Senin jadi isuk-isuk Senin keluar nya di Seninnya ku aki dibere beja nomor anu keluar gelo lain ieu teh eyang teh kumaha nya ieu teh cing atuh eyang anu bener we tong sok kamanyolan sebenarnya waktu tuh yang seuri deui nah kekeresekan belah dinya cing jadi intip nya teh eyang teh kitu ulah nempo ulah ngadenge sorana si gelo itu dibentur sia ku aing tuman aduh ku kituna jadi aki eyang datang ka dieu teh dina waktu ayeuna teh lain keuna naon aduh jadi eyang teh aya nu maledong mantong ngomong sia kurang ajar bangsat kurang ajar lu kurang ajar ya dawala ampun dawala bangsat ya ngahina sia kaing ngaganggu sia kana pamadegan batur bangsat kurang ajar ye sia cik wa siapa sia cik ieu teh aing cik sia cuman sia kurang ajar aduh betung aing ditonjok mun nyeri kana mun-munan kurang ajar sia ke dawala euy mantang ngomong sia kurang ajar aing dihina ku si aing kalana dawala ayeuna ulah waka ditarima ku nafsu euy ayeuna kieu dewek teh mere beja ka si lain ulah nepi ka kalunta-lunta hirup dewek teh nyaah ka si lain 5 poe anggaplah dewek teh bapak si lain bapak aing gitu patut anggaplah sababina kateranganana guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena lamun lalaki wajib di aku bapak seolah-olah gaganti bapak lamun boga dulur panggedena awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti nini gaganti inung taku kituna jadi dewek teh nyaah ka si lain make jeung nyaa-nyaa sia bangsa dola dicabok sia eling sia deui sia ulah dikadimulkeun nafsu nah atuh sia mun camplak-camplak teuing tuman sia ngaganggu pamadegan batur maneh denge ku sia menta kanyataanana saha nu geus dibere ku eyang sia musik kunyuk nah make musyrik hartina musyrik sia naon mangeran dua deui sedangkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Gusti mung sahiji kakasihna Allah Subhanahu wa taala kari-kari si lain nyembah ayeuna ka eyang bari jeung can karuhan aya jeung teu na eyang teh dileuh sia na teh percaya mah percaya dewek oge ngan eyang na eyang deui dewek mah musyrik maneh nepi ka kitu da wala tingaling euy cingnya kana diri ulah arah si lain hidup di bawah sangsara kudu jadi bapak hidup sangsara di alam dunia sangsara ge gunakeun ku si lain eta teh keur alat ngala kabagjaan hidup di alam dunia kamiskinan kasangsaraan anu aya di si lain jeung di dewe alat ngala bagang nya dengekeun ku sia ulah kakalunta-lunta hidup teh kabina-bina teuing sia dengekeun ku si lain disangka kai ieu nepi ka dianggap aya eyang teu percaya cepot aing mah dengekeun heula dewek ge percaya ngan eyangna eyang deui ha kumaha yeuh dengekeun lamun urang inget kana katerangan anu geus dibaca ku dewek kahiji Gusti Allah nyaeta nurunkeun wahyuna teh ngangge perantawisan nyatana Jibril dengekeun ieu nya Jibril nepikeun wahyuna ka jelema teh henteu langsung mangrupa Jibril langsung henteu tapi et Jibril teh sok mangrupa kumaha hate si lain lamun si lain percaya ka eyang eta jib jadi eyang ngan papatahna soknya nuduhkeun kana jalan anu lempeng tur tanepikeun wahyu lamun mawa manfaat mawa bagja keur kasalamatan dunya jeung akhirat eta eyang teh eta Jibril anu mangrupakeun eyang eta teh Jibril teh nu matak si lain kudu boga senjata cakra oge model kagungan Barakata Kresna dengekeun cakra
nyata pikeun ngalengitkeun kedok-kedok. Jadi kumaha ieu cing waspada siling. Siling teh manusia anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pentang ku siling ku sakrata anu mangrupakeun eyang teh saha? Nah Jibril. Aya deui deuleu anu mawa laknat pangeran. Anu nyanak laknat Allah Subhanahu wa taala nyata setan. Setan ngagodana ka silaing teh henteu langsung mangrupa setan henteu. Tapi jika inung, jika bapak, jika anak gumantung kana kareteg hate silaing. Ingat sia. Lamun hate silaing ingat ka eyang eta setan jo jadi eyang. Nepi ka mere nomor anu jetu. Jika heueuh jetu gubrak teh dipasangan ku silaing sapertina ayeuna plos. Teu kurang-kurang jelema anu ngaleng-leong deuleu. Masangna hasil tapak loba nu ngaleng-leong saha nu datang. Nya eyang nama eyang ngan pentang ku cakra ku siling saha eta setan teh euy. Bisi kabaur siling karabah dinya kade ulah musyrik kitu. Mangeran dua dina katerangan geus ditetelakeun. Prak anjeun gerak ngadua ka kami. Heh. Eta teh eusina teh deuleu ulah menta kali tu jeung ka dieu angin hiji-hijina deuleu. Tapi syarat anu mutlak nyata da kudu ikhtiar silaing. Ulah nepi ka kitu pikir ku silaing dola. Ayeuna dina 300 perak cenah jadi menang 100.000 naon 800.000 nya. Pikir ku silaing. 800.000 diudak-udak bari jeung karuhan ku silaing. Geura tarimakeun nu aya di silaing. Lamun panon silaing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daek henteu. Nya henteu. 20 juta henteu. 100 juta nya henteu. Tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu diudak-udak sang karuhan mah deuleu. Eling sia. Lilir sia. Silaing teh manusia anu dimuliakeun pake kamuliaan sia. Kudu sasorowokan aing. Lanceuk sia aing teh nepi kana hate sia kanya teh. Pikir ku silaing. Cing mikir. Dek kumaha ieu sok? Eyang nu meunang nu disebut ku sia teh. Kulantaran eyang silaing enak geus maot, gagantina inung bapa meungpeung aya inung bapa sia, eta nomor jetu mah deuleu. Anu dua. Info jelas. Nomor anu jetu mah deuleu hiji naon? Eueuh deui semakeun angin Gusti. Nyata Allah kakasihna. Hiji jeung dua. Pikir ku silaing. Kaharti kukuri sing dawala aing teh nya ka silaing teh. Ebon dewek ceurik ieu. Ya dewek teh ka silaing teh. Ebon dewek sedih ieu. Karasaan teh ka silaing teh. Nuhun jadi brai we caang kuring. Moal musyrik atuh lamun kieu mah pek meungpeung hirup geura tadi hampura deuleu ka bapa silaing. Bapa jeung emak punjungeun jeung pujaeun silaing. Meungpeung aya geus Allah mah deuleu tutul anu dikorehan ku silaing. Meungpeung aya kasangsaraan silaing gunakeun cing sadar dina kasangsaraan. Ulah arab silaing hirup dawala eling sia. Ulah nyaritakeun susah di baju lamun silaing can buligir. Lamun silaing ulah naon dina waktu ayeuna ulah naon silaing teh ulah nyaritakeun susah ku dahar lamun silaing masih kena ngahuap. Ngarti teu? Euy, teu kurang-kurang tu baraya urang jang oteng di Majalaya jang ateng. Cenah muka pabrik cing milu atuh digawe euy eta teh alat-alat cing rido. Dulur urang di jono. Naon ta? Heuh urang teh milu digawe di nya mamurung tarima asa dibarengan ku hate nu murni. Tukang sepatu nanti itu borman muka kene asa silaing sadar dina waktu ayeuna nya atuh ai kitu mah kuring hampura ka geus wani-wani nonyok neungeul kanu jadi lanceuk aka bakal ngahampura ka kuring dihampura dawala manya dewek mau ngahampura ka silaing ari pangeran lautan hampura
Heeh, pira ku aya dewek lautan Hindia. Nya sarua wae mun. Sarua euy. Pangeran bakal ngahampura ka jelema anu bakal insyaf. Pira ku aya dewek henteu heug dihampura. Dina lebah dieu urang seleng hampura. Urang seleng ajenan hayu anguran urang hormat indung Bapa Silaing. Eta deuleu nomor nu jatuh mah nu 2. Mumpung aya keneh. Syariatna hakikatna eueuh deui nomor jatuh malintang ti hiji-hijina urang teh ulah nyemah ka itu jeung ka dieu angin hekak Gusti nu kagungan urang sadayana nya atuh ku kitu teh mah urang balik we urang mah teh dihampura bakal ngahampura bapa ka kuring kira-kirana ngahampura geura hayu euy nya atuh hayu jalan habibu sesel kupati abonan pepejeuh pamiwang